ikhlas. Ieu teh bisa ngomongna doang urang ikhlas. Babari ikhlas. Monyong-monyong. Atuh tukang penceramah kita harus ikhlas. Mukhlisin lahuddin. Berjuang harus ikhlas. Tanpa ikhlas tidak ada apa-apanya. Sedekah harus ikhlas, tidak ikhlas tidak ada apa-apanya. Ngaji harus ikhlas, tidak ikhlas tidak ada apa-apanya. Kita berangkat dari ikhlas insyaallah. Kita jadi PNS harus ikhlas. Kita jadi jenderal ikhlas, polisi ikhlas dan lain sebagainya ikhlas. Nanti terwujud di akhirat dengan balasan ikhlas itu, dengan balasan surga. Baliknya nak teu diberi amplop. Balik deh, kiai kok balik deh sorban tinggalin. Ya Allah, cak panitia teh hadina ka dieu kiai. Emang kunaon? Iya, oh amplop. Emang itu maksudnya. Eta kan tadi nyaritakeun ikhlas. Kumaha lalaguanana ya? Teh. Nu mantak ikhlas mah babari diomongkeun hese dilaksanakan. Minimal tanda jelema ikhlas ketika sholat nyana sholat sunnah betah mun akur aya jelema jeung eueuh jelema rakaatna akur tingkah sholatna akur eta ikhlas. Nyana sholat di kamar make qobliyah make badiah ketika di masjid loba jelema make qobliyah make badiah eta geus tanda ikhlas. Antara di masjid jeung di kamar sarua pan loloban mah ge lamun di masjid mah make qobliyah make badiah aya di kamar mah dibujeng enggalna wae parduna wae geus teu make sunah-sunah eta tanda teu ikhlas loba. Aya deui jelema teu puguh rakaat ngaji pendi mah lamun salat loba jelema salat teh masyaallah karim ditanya ngaji salat tahajud jeung padahal beurang. Ya Allah, itu mah kos di zaman Presiden Nukuari ya. Itu kos kiri kita ngomongnya ya Allah ya Rabbi. Dulu tahajud itu dilaksanakannya malam aja. Di zaman Presiden sekarang alhamdulillah siang malam kita tahajud terus. Waroblog meureun itu mah. Itu pakai aturan. Tuh. Nah, iya liyajziyal ladzina ngalempengkeun ibadah hiji ka Allah ulah aya nu dilirik selain Allah. Contoh para sahabat, contoh para tabi'in, contoh para aulia Allah. Mantak dijuk-juk ku jelema sanajan di gunung aya sinar ilahi yang ikhlas. Jelema lamun geus ikhlas aya sinar ilahi. Disebutkeun di sinar ilahi teh cahayaan kan teu kadeuleu ku mata ieu tapi kadeuleuna ku mata batin. Jadi aya magnet. Kos besi persani gitu. Eta sinar ilahi ngaran. Di jero kolbu teh, di jero kolbu bertanya-tanya, mencari kebenaran ikhlas mah seperti itu. Di jero kolbu tapi efek nu kadeuleu bakal. Nah, dibentuklah mulai baheula teh ku para ulama-ulama anu geus ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah melalui thariqah. Henteu torekat teh masalah penting bisa ikhlas. Ngan besi kabur dibentuk thariqah. Thariqah Syadziliyah, thariqah Ghazaliyah, thariqah kitu Utsmaniyah, Umariyah terus kaberadian thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Syatoriyah, Malamatiyah, Kholwatiyah dan lain sebagainya. Maka di Indonesia dengan NU bakal dibahas tentang thariqah. Abeh ulah nyasab ongkoh berthariqah tapi kok ieu henteu wusul teu nyambung silsilah. Mantak aya
Toriko nu silsilahna mu'tabaroh anu guer mu'tabaroh dibahaslah ieu supaya ulah asa aing dibahas geus kanyahoan sumber-sumber torikoh teh Banten saha Semarang saha Jawa Timur saha sumber-sumber pembawa torikohna lamun di Banten saha pembawa torikoh satoriyah teh lamun di Banten saha pembawa qadiriyah teh lamun di Banten saha pembawa qadiriyah wa naqsabandiyah teh tah lamun di Kudus saha di Semarang saha di Jawa Timur saha bakal kanyahoan torikohna naon ka mana ieu bakal kanyahoan toriko naon ieu toriko anu coba ka mana tibana toriko naon ieu toriko anu di mana geus bohong tuh dibahas nah ieulah jangan mengabdikan diri ke Gusti Allah aktivitas dek di negara dek jualan dek ngaji dek boga yayasan dek boga lembaga dek di mana lu penting lillahi ta'ala ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah lamun bisa bari aktivitas nu di luar tadi teh ya bisa di lillahi ta'ala lanjut teu bisa ulah cilaka jang naon atuh Bima alhamdulillah cenah kiai ayeuna teh ngadukung Golkar ikhlas hayang nyaho kaikhlasanana sia kiai di Golkar teh model kosuma kiai nu cicing di Golkar ikhlas beungeut tah hayang heuleuh aing henteu cenah abdi di PKB tinggal PKB ikhlas di PKB kosuma tah hayang heuleuh abdi mah cenah di PDI komo abdi mah cenah di fana di partai ikhlas hayang leuleuh aing mah kiai mah kiai aing lain kiai omang sakalian ngagubus di Purwokerto ieu mah kiai di yayasan ge geus hese ikhlas teh aya patula-patula boro-boro di yayasan di pesantren kos urang kieu SMP jelema nu ikhlas berarti balayana naon dicoba ku Allah mulai nu tadina deket jadi jauh nu tadina resepen jadi henteu nu tadina teresep jadi resep eta teh cobaan ti Gusti Allah tadina pamajikan ge henteu loba kahayang barangnyana ibadah ka Allah nek ningkatkeun kaikhlasan kahayangna anu tatadina dulur-dulurna ge darareket kuari ngajara rauhan ya ada ku Gusti Allah datang ka mana kaikhlasan sia patula patali jeung makhluk patula patali jeung dunia hayang nyaho lamun masih kana aya panas can ikhlas usikeun adem men geus ada iya tuh kabeh ge ya ilmu araraya ngan meureunanan ieu teh cobaan jabaroga ilmu kabeh ge tapi kok ieu tingkahna kos lain dulur tidak saling menyapa masing-masing dan lain sebagainya oh urangna keur dicoba ku Gusti Allah datang ka tiis tah ieu mah teh kabeh ge gerak Allah nyanggakeun sadaya-dayana urang-urang we ka Gusti Allah tiis nu tadina jelema teh deukeut kok kuari ngajauhan ngomongkeun deui gerak Allah sungutna sungut itu nu ngomongkeun urang nu Allah wari hayu bae ngomongkeun nang Allah keur nyoba ka urang ngeunaheun ngomong mah ngeunaheun praktekkeun Gusti mentak tak telu sing belawer ge eta gara-gara teu ikhlas sing belawer telu masyaallah ikhlas mah moal nyangakeun sabaya moal kebal hirup di dunia jeung nu sugih ge paeh nu pinter paeh memboga balok katidihan ku balok paeh pararae ka heunteu nah ngomong mengenahin praktek da tapi lamun Allah geus mere bisa urang tenang hate kalem awalnya ya pemaksaan mulailah kuari hayang ikhlas teh ibadah teh diramping-rampingkeun urusan di luar ibadah anu kira-kira bakal ngaganggu ditinggalkeun komo umur geus sia
babaturan geus tara reuweul ku ari teh tinggal aing hungkul dulu lamun isuk pae aing teh ieu teh amal bawaeun nu bakal yajzia teh mana ieu teh salat belang belontong dina henteu ge jan aya kaladatan teu ngeunaheun ieu salat teh puasa kitu kene zakat kitu kene duh Gusti andai kata isukan abi dicabut ku Gusti teh ieu amal anu bisa dipertanggungjawabkeun nu mana ngalengis teh ngejar dunia teh ti mimiti isuk jedur datang ka sore jedar teureun-eureun di baheula teh sugih ku sugihna komo jeung henteu mah tapi emang da kieu bete hirup teh engke kumaha ieu dipayuneun Gusti di hareupeun Rabbul Jalil Gusti rugi amat bakal ditanya dagang iraha mimitina kumaha cara dagangna keuntungan teh dipake naon emang nu sia cakelon nu aing wa inna ila rabbikal muntaha cek Allah ka aing kada ge janu aing sia bisa dagang eta teh harta teh tung aing nitipkeun ka sia dipake naon ku sia boga jabatan emang nu sia teh jabatan teh sia naretet bintang tadinya emang nu sia nu aing teh dititipkeun ka sia pake naon ku sia teh jabatan bintang teh di akhirat bakal dipenta pertanggung jawab boro-boro di akhirat di dunia bagi asal KPK bagi geus gara tergetek eta kakarage KPK bisa disogok malaikat mah bisa disogok KPK urang mah bisa disogok masih kene ngegeter urang teh urang teu make masker bae ge geus ngeuleuh bae polisi ayo geus karari itu kunaon atuh jang ka akhirat anu jelas-jelas bakal abadi teh sia di dunia mah kasalahan paring ge urang teh ieu teh di penjara dibunuh bae selesai di akhirat neraka teh bae ieu kumaha nah dimentak mulailah diperbaiki di thariqah teh terus sudang shalawat istighfar zikir shalawat zikir ieu teh maksudna teh supaya bisa ikhlas mulai diatur dina thariqah mah inna mistilah ilaha illallah lama budak bihakin bil wujud ilallah kuari norekat la maksud bihakin bil wujud ilallah udah dimaksud iwal di Allah geus diatur kuari mah berangkat ka mamanana maksudna naon ieu teh ka Allah apalahi ngajina la maksuda illallah daharna la maksuda illallah nginumna la maksuda illallah kawinna la maksuda illallah kabeh we geus kabeh dagang la maksuda illallah silaturahimna la maksuda illallah lamun henteu illallah ngalengis astagfirullahalazim Gusti lelempangan abdi teh henteu ka Gusti hampura Gusti terus kadeulna balkeun sempit hirup teh nyempitkeun diri ka Allah naik wari lamat luba naik wari lama wujuda ya Allah ya Rabb supaya ikhlas kumaha urang make pakaian teh ieu teh maksudna naon ieu teh oh maksudna supaya dikiaikeun ku batur neraka ieu teh make baju teh kumaha ieu cuplang cambling abeh diwalikeun ku batur neraka teh kumaha tuh coba ikhlas ulah pikiran kosipun lillahi taala ngan kudu aya pancelna nuturkeun kangjeng tersebut bisa mun make baju nu putih gamis nu putih eta bacana di Arab atuh mah bae di urang mah ulun nu penting mah katutupan aurat asal ikhlas sia kunaon make batik bagus amat pan ka ondangan ayeuna teu ka ondangan teu bagus neraka berarti aya beda antara ka ondangan jeung teu sia hebat amat make jas aya naon ieu make jas segala rupa iya loba kantongan maksudnya diteunan duit ge sedekah eta maksudnya hebat kan begitu mah jadi make jas teh ngantongan duit maksudnya besi loba anu deuk dibere tak bener tah kituna ya dibalikeun ku ari mah sugan bae aya nu bakal di kantongan rupa-rupa iya sih ada make baju dah make kopiah eta keur carita papakea tapi kan ditudang ke geus teu mireunge jelema nu geus ikhlas geus teu mireunge pakaian belas pira pakaian anu utama nah
mulai terus diikhlaskeun lillahi ta'alakeun engke aya ciri urang teh dibere kajembaran nikmat asana hirup teh patula patali jeung dunia teh patula patali jeung makhluk teh patula patali jeung nafsu teh patula patali jeung setan bersih urang eta teh tahunan teh kitu teh perang ieu teh maksudna naon rempan di akhirat liyajzia jaza nangke kumaha di dunia anu sakedeung kasakedeunganana kumaha bayangkeun bae sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun urang sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun di urang sok lagi eta sapoe di akhirat 1000 tahun di urang jadi berarti lamun urang umurna ieu 60 tahun 60 tahun eta teh lamun dibandingkeun di akhirat sabaraha jam urang umur 60 tahun eta di akhirat berarti urang kakaraknya sabaraha jam 60 tahun geus kakaler geus kawetan ka kulon kemana eta nisbat di akhirat mah jamna sabaraha lamun sapoe di akhirat 1000 tahun urang itu geula ku salah itu gerak otak coba pakai otak coba atuh hayu sabaraha jam teh urang ieu gerak kita itu malah ngadekeun bodoh kabawa bodoh atuh aing tuh kan Masya Allah kari ya Allah kalilaan di akhirat di dunia berarti sakit lain sakit mun di akhirat abadal abidin wa amadal amidin wa taswangenna dibandingkeun jeung hirup urang di dunia rata-rata 63 tahun eta teh mencapai sabaraha jam di akhirat lah setik amat dina waktu nu saeutik ku urang pake maksiat rugi amat atuh ya Allah ya Rabbi dan wadak wari mangga saya tipeting baksakeun hudang nu di deuleuna akhirat sebenarnya mah teh hayang heus dimalesuk tapi lamun terus bae kos kiatu pimanaeun bekal akhiratna keleket urang hudang keleteh urang hudang kacai sarajan 2 rakaat Allahu akbar sugan aya bekal we jang akhirat isuk-isuk batur barber muka sawah ka pasar ka pabrik nuka kitu kantor urang di imah gawena naon teu mending salat duha Allahu akbar jang bekal akhirat batul dengan dunia geus antep kadaek mentak naon di urang di imah maca Quran ulah ganjang-ganjang macana teh nu penting mah sapoe tamat bae oh cere kiai sapoe tamat kumaha atawa sabulan sakali atuh tamat sampai sajuz baca sampai sajuz teu kabetrak sapoe sajuz ya Allah lamun ku urang dijugukeun paling ge sajam sajuz teh ai eta nu 23 jam pake naon sajam eta teh lamun lambat lamun cepet mah setengah jam sajuz teh ieu sapoe sapeting teh 24 jam pake maca Quran kurang sajam dah abe sabulan sakali tamat nu 23 jam pake naon eta kurang Masya Allah tarolol tuh barodol iya tak liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati ya Allah supaya engke ditimbang teh taset urang di tengah ieu timbangan cecepena nu sabelah segede bumi nu ieu segede 7 lapis bumi sarua gede amat teh nandakeun kedahsyatan mizan urangna di tengah di dieu kakenca apa kakatu urang sorangan geus boga rarasan azana jangan aing leupeureuh bae lah kaumana ieu pasti kakenca cek Haji Pendit bener bae geus seren ge kumaha coba masyaallah Ki Fudali jana gemarasan asana cenah aing mah ka sorga ieu bener bae kakatu pas geus bunga kakenca deui
boga jeprit. Aduh Gusti Allah. Lihat sian aku mah coba yuk. Iya, mantap kayu usahakeun sing ikhlas nanaon. Eta mah harga mati mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa